Ayeuna barudak tong diogo-ogo wae. Da baheula lagi barudak bisa hebat teh pan kolotna henteu ngogo. Sina ngaringu domba, sina ngurus lauk, sina ngurus hayam, sina ngalasulu, sina maturan kalaut, sina maturan ngajaring, sina maturan ngaheurap. Budak awewena sina nutu, sina nyangu, sina sasapu, sina ngepel, sina nganyam, sina nyulam, sina ngarenda. Sagala aya budak awewena sagala bisa. Bener teu? Bener teu? Nyanguna pulen, ngangeuna pedo, samelna ngeuna, ngagoreng hayamna pelem. Hari generasi ayeuna bisa naon? Ngarebus mie make enog. Indung bengkung, gawe tandur, bapak begang, gawe kalaut, anakna hayang make skincare anu mahal. Bener tuh? Percuma sia marake skincare mahal sia bawa kabogoh boke. Bener tuh? Sudahlah bagi kaum wanita, biarkan dirimu apa adanya. Nanti suatu saat kau mendapatkan laki-laki yang segala ada, kamu akan bisa mewujudkan seluruh mimpimu. Oh, oke? Diolok ku kolot na diogo, skincare mahal, baju alus, boga salaki teu boga duit, nganggur, ripuh. Nges kabudak lalaki tong lelegegan sia. Make motor alus ge nu bapa sia. Bener teu? Mobil alus ge bapa si. Mane macan boga nanaon? Keun bae laki-laki tak mesti punya wajah tampan, tapi yang penting hidup dermawan. Karena wanita lebih memilih laki-laki yang lebih memilih laki-laki yang mapan dibanding pria yang tampan. Bener tak? Jadi kabudak lalaki, ya, lamun ditolak maneh ku si kokom ayeuna. Ulah leutik hate sia teh, wujudkeun diri jadi saudagar kaya. Besok kau akan mendapatkan wanita-wanita yang jelita. Aduh. Oke? Mantap? Oke? Oh, kakak rek manggih Gubernur Edan.